Stroke naon aduh iman dunungan teu ngarti-ngarti tah ngajak gelut sih teh Allahu Akbar kejijikan ngajak gelut aduh polos ge dunungan ya cuman korma nu amis mah ieu mah korma muda korma atah korma muda kumaha pokona mah korma mentah atah keneh atuh kesed cuman kesed mah nanging hasiatna dina sih teh wah Gusti komo cuaca kieu abdi mah mineng ngadahar ku mangora abdi sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing-enjing teliren abdi mah waduh wah longset segala rupa tuh nepi ka jam 8 isuk-isuk sumohon pun bojo mah nepi ka di sana ka UGD gede kayak Allahu Akbar aji kita irung irung nepi ka segede badag ieu aing hayang nyaho ka Bandrek nanyakeun naon sia lamun ngorong ku naon da ku curug mah logor aja aing lamun ngorong heeh ku singkup ang urang entok bebek anjing goblok awas tahan nah sedang ngerem bebek bebek oh jadi tengukut bebek mah lain tengukut kan ngomong nawe aing ngepiaur paur kumaha sia mah panormal nyebut tu bieu teh aban aing mah lamun teu bieu beda hartina aya ibu-ibu loba hayang tinggang ku ibu-ibu nepi ka mana anjeun nyaah mika cinta ka bangsa jeung ka negara sae maksana kumaha aing rek nanya raga katineng anjeun ye ngeunaan loyalitas kebangsaan perkawis naon ieu mah lamun naon lamun aya negara batur negara deungeun leres ngahina ka negara urang rek kumaha kumaha lamun aya negara batur ngahina ka negara urang rek kumaha Gusti Prabu upami aya negara batur ngahina ka negara urang kaula salaku pati bakal pangpayuna toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar ajen inajen negara urang kaangkat Senopati idem sami jisim abdi oge Gusti lamun aya nu ngahina ka negara jisim abdi edan-edanan jisim abdi bebeakan lah nah tuman teuing sabab jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa teh tin lemah cai abdi ayeuna aya nu ngahina basmi habis ku kaula dibantai jelema kitu mah saha lah jok negara mana wartoskeun ka abdi salira moal patos-patos nyaurkeun kitu upami teu aya kasang tukangna negara mana parantos ngahina aya negara nu ngahina aya tungguing jadi aya negara nu ngahina ka negara aing wartoskeun Gusti wartoskeun ka jisim abdi wartoskeun ka jisim abdi dibasmi ku abdi teu nyahoan meureun kaula baheula urang Ciloklok ori mana teh urang Ciloklok pokona mah jelema anu macem-macem diloklok ku aing kabina-bina teuing ti Cisuren dikaluarkeun barudak saya ayangnya ho ti Cisuren aya deui aya ti Cieter oge aya lain maneh meni apa adalah dieu nya apa mineng ka dieu henteu nah atuh aya itu tulisan di handap wartoskeun ka jisim abdi Gusti saha jelemana diloklok ku aing
Negara mana? Negara mana? Aya negara anu geus ngahina ka negara urang. Negara mana? Wartoskeun centang wae. Lamun abdi geus nyerenteng saha nu ngahalangan? Hah? Ayo wartoskeun negara tetangga. Negara tetangga bener. Cibaliung lain. Cirangkong lain. Babakan Sirna lain. Cidadap lain. Pasir Jamu lain. Cibober lain. Rawabogo lain. Ciwidey lain. Papai ku sia. Hayo we dari negara atuh eta mah. Papai di ke Singapura gitu. Eta mah lemur. Nya eta wejakeun ka abdi saha nu wani-wani geus ngahina ka negara urang saha. Wartoskeun diawut-awut nagarana ku kaula. Nya eta nu geus ngahina ka negara urang teh negara Amartapura. Negara Amarta. Negara Amarta. Negara Amarta nu ngahina kana urang Gusti bener kurang ajar. Negara Amarta ngahina negara Amarta dempak wae. Jadi lang ulang dempakeun negara Amarta. Masih jadi ngahulang dia deh. Lemah gitu. Lain rek diloklok. Mana barudak siloklok deh. Ngadon ngahulang. Sugan ti negara eta. Nah, Gusti Pati negara Amarta teh negara uang gede. Jalarago wungkul aya Bima. Aya Gatot Kaca, tapang-pang nama bisin ku Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca teh otot kawat balung besi tulang baja. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca mah korongna ge paku payung. Lamun kiih batur mah kaluar cikiih, ai Gatot Kaca oli rem. Aya kitu. Si Gatot Kaca bengkel. Bikin kain Gatot Kaca jeung si Bima mah dirempetkeun ku aing. Jadi eternales anu ngahina teh negara Amarta bener ngahina kumaha? Ye. Ari negara Amarta teh unggah tahun kali sok ngayakeun hajat. Hajat tahun disebutna teh hajat samrat. Hajat samrat. Sanes hajat Junatan lain. Sugan teh Junatan Gatot Kaca. Junatan Gatot Kaca mah ku mesin ieu ning mesin simso eta gawut-awutan disebutna teh hajat samrat sataun sakali dina eta hajat teh kabeh nagara-nagara bisa tatar madya desa salawe negara diondang ku Yudhistira jadi tarmu kehormatan oge sekaligus yen pengakuan nyaeta ka negara-negara nulian leres tah timimiti Yudhistira ngarencana hajat nepi ka ayeuna beres hajat tong boro ngabejaan ka aing ngonang ge henteu ka aing ai gehel berarti aing geus dideuleuh ku sabelah mata ku si Yudhistira sakitu deukeut kitu negara teh tatangga tapi nah teu ngabejaan ka aing Yudhistira aing nyaho teh dina Facebook we Yudhistira keur dipoto jeung raja-raja nulian. Bari ngabapak kakak hayam. Bayangkeun kumaneh teh nyeri kumaha aing dianggap sepele negara aing Yudhistira. Kurang ajar Gusti. Upami kitu mah kada dipasian ajaran. Tah, wayahna. Maneh init ka negara Amarta. Naon teh ya? Tanya raga katineng Yudhistira. Tong kagok ayeuna mah. Kagok borontok ka palang belang. Urang temongkeun ka raja-raja nulian yen lain Amarta anu gagah tapi aing anu panggagahna. Iya beres.
beres satuju pisan Gusti. Jadi ranya raga katineng Yudhistira rek taluk apa moal kain. Heh? Ya pasti moal tah lamun moal wayahna serang nagara Amarta. Siap. Wani maneh ka nagara Amarta nyerang sanggup. Senopati abdi wani ka nagara Amarta insyaallah. Nah insyaallah. Jika teu yakin ya insyaallah teh pan kumakar sana lo. Nya. Oh jadi lalap sebenarnya. Nya. Saya iraha kaulah kena lumapah bawa pasukan secukup nanti. Bawa pasukan saloba-lobana pasukan anu gararaga. Hah? Lamun yakin maneh eta Yudhistira mung bakal nolak lamun taluk ke negara urang. Saya mangga bawa pasukan para dendawa-dendawa sikep tamsir gadabini tan rasa panah lanipung. Saya ayeuna pisan ulah diisu pagetokeun teh. Geus teu ngeunah aing Yudhistira. Didelok ku sabelah mata negara aing. Hah? Padahal tong boro raja-raja dewa ka aing ngahormat. Tapi naha si Yudhistira ka aing neuleuh ku sabelah mata. Sae ulah loba ngomong gempur negara Amarta sae upami kitu carana kaula bade miang nyata ngabantun pasukan ka nagara Amartapura jig geura ini pra geura lumampah cug geura lumaku hamid kaula. Nilaya lumunur wiwiti nilayang rana wiwiti nilayang rana bidoana we Gusti mudah-mudahan negara Amarta taluknya. Lamun negara Amarta taluk sia diberi bonus ku aing. Hah? Diberi bonus nu gede ku aing. Oh saya mangga ngirat mangga jig kira ini permios bra. Isi abdi ge bade permios Gusti jig. Jadi abdi teh kedah ngiring perang milu oh sae mangga aduh ka dieu jadi we ke babawa aing bade sanuk-sanuk we heula ngeran sanuk-sanuk kumaha kana mina-mina perang dak panginten sadayana ge bakal jadi algojo semuhun jadi paehan bakal maehan bisi ieu mah abdi temulang di ka dieu dina mulangan saukur bugangna neda dihapunten samudaya kalepatan di sim abdi dina ngabdikeun diri sabaraga ka nagara teh tangtos seueur keneh kakirang tangtos tebih tina marganing utami angang tina marganing utama jauh tina rasa alus tenanaon sae mangga Gusti dihampura ku aing oge ngawiat pun bojo we Gusti misi abdi maot mane boga pamajikan gaduh sabari hiji anu sama hiji anu teh sahna aya opat ngawiat we anu sahna Gusti nah sawe anu teh sah mana kabeh ge jeruk peres ngawiat pun bojo da panginten aya abdi maot pameureun moal aya nu nganapkahan dijamin ku nagara maneh oh sae Gusti oge panglaksanakeun cita-cita pun nini naon cita-cita nini maneh hayang naik ke tiang listrik Gusti nah umur-umuran ngawayang di lalajuanan ku tiang listrik mana itu
sejarah wayang lelajuanan ku tiang listrik. Eta tiang listrik ke janteng udah teu cangkeul-cangkeul. Cicira ini dari saya mangga Gusti. Permios kiran bra. Yudhistira macam-macam ka aing ngusik-ngusik ulamani ngaudangkeun macan turu mana Yudhistira awut-awutan ku aing sanagarana. Nela iya lo monor wewete nilayang rana wewete nilayang rana tengenah aing kunagara Amarta wajib nemongkeun kasakti kagagahan aing dibabad ku aing urang-urang Panawa kabeneran sabenerna ieu teh aing teh panasaran bejana we Gatotkaca teh gagah si Bima sakti geus ketek cili aing ayeuna ieu jalan komo meuntas mabok manggih gorowong aing monyet daek dibere taraje ditang-tang ku aing kabeh nya. Dan merahing kang samya manak satengahing marga satengahing marga sedanten ulah dia belah tam-tama kumpul jangan akan semua pangabaktos Gusti mega katampi kalian kabingahan diterima dan diterima semohon hatur nuhun aya pikir sae naon ieu teh diuk calukan batur-batur sae mangga Gusti mangga naon lemah kitu kudaon maneh jiga nu sedih ya lalu bisa jiga teu gairah ke kunaon ya eta semohon Gusti pundene ya abdi kerang nanti juga makan ka salira dinten ieu nah naon biasa nama pan abdi teh jalmina teh ceria iya oh biasana ceria mohon ena mah cerinda panginten biasana kana elep teh jalan nyanyi kunaon atuh make jadi sedih kieu dan aya jadi matak jadi sedih teh naon timnas ele Gusti nya bener teu lolos dikeuna ka Piala Dunia Gusti timnas teh duh can waktosna rupina kula ya can waktuna we pangitan semohon Gusti abdi teh sedih ieu teh mangani abdi nonton live-na Gusti hari teh jam 2:30 ngahaja abdi teh kulam heula tabu 1 jam 1 naon nyaon 1 wengi dengan tosan jam 2:30 abdi teh hari hudang jam 8
Arisnya kumaha lajona meja we teu batur. Gitu Gusti sareng Irak. Jeung Irak sumohon aing ngawit mah jeung Arab. Jeung Arab heula sareng Arab heula Gusti harita teh Indonesia teh ngalawan Arab. Ai jeung Arab sami eleh 3-2 nya komo ngelawan Arab mah Gusti atuh apal urang Arab nya gede nya panjang naonna teh naonna nyu lengkahna nya gitu apaleun aos sama urang Arab kumaha gitu Gusti ya teu naon sumohon Gusti tapi masih kena kaubaran abdi teh kaubaran kunaon Persib makin masih berjaya dong. Di urutan kedua. Persib urutan kedua Gusti di Asia. Betul. Lai maneh kana bola teh mereka. Duka kumaha abdi Gusti kana bola teh. Wah. Abdi mah kana bola teh Gusti, duka kumaha Gusti. Cul gawe abdi mah atuh. Iya. Kana bola teh Gusti duka kumaha abdi mah mendarah daging. Nya komo ka Persib mah wah lamun Persib main abdi mah cul anak cul pamajikan. Persib abdi mah Gusti. Heeh. Ari Gusti osok main bola. Ya baheula mah kereutik osok. Ari ayeuna tara. Sibuk aya mah tuh. Main bola tuh. Beh naon main bola? Beh naon? Olahraga. Nah, ada olahraga main bola wae sih teh. Tinju ke olahraga teu tiasa. Olahraga numutkeun abdi ngan hiji-hijina main bola. Nah, apa tinju ge teu tiasa. Margi dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju teu aya main bola. Kayak dina main bola aya tinju kumaha? Geuning sok gelut. Ayo bener. Sok. Dina tinju masih ada jan amak tara mah mau bal. Oh bener. Itu Gusti. Jadi tara main bola, tara. Hari mandi bola makan tos penginten. Naon? Mandi bola. Osok budak. Mandi bola teh nya mandi bola ning barudak ning eta mun pasar malam teh sok aya mandi bola. Oh nya apa-apa. Kau lagi apa? Barudak kaula sok mandi bola. Oh kitu nya. Tapi bade naros. Naon? Ari mandi bola ngange anuk henteu. Coba. Ya henteu situ mah mun bojong menyanak sampo. Make jeung nyeusehan mandi bola teh nyanak seusehan segala rupa. Kumaha sia we goblok ah. Jumohon. Ai Gusti kantos ka Mekah. Situ nyambung-nyambung teh main bola kana Mekah. Teh abdi manaros kantos ka Mekah. Encan. Benghar-benghar. Kayak itu tuh Gusti da Gusti mah seueur artos. Kayak itu loba duit ke Mekah. Sarwaktuna we can panggilan. Kedah da teh niat mah tuh kedah kumaha. Naon ka Mekah teh umroh. Sanes umroh meser korma. Jurig. Di dieu ge loba teh make jeung meuli ka jauh-jauh ka Mekah korma mah. Cuman korma nu amis mah ieu mah korma muda. Korma atah korma muda kumaha pokoknya mau korma mentah atah kene atuh kesed cuman kesedna mah nanging hasiatna emang aya hasiatan wah Gusti lamun mineng ngadahar korma ngora alah nah kumaha pokoknya mah mineng ngadahar korma ngora naon heuras tah mun heuras laras heurasna heuras beheung maneh heuras sumohon tapi sanes beheung anu ieu aya deui beheung nu lian beheung naon pokona mah aya we ieu teh kumaha teu ngarti teh heuras kumaha setruk naon aduh ieu mah dunungan teu ngarti tah ngajak gelut teh Allahu Akbar kejijikan ngajak gelut. Aduh, polos ge denungan ya. Punten Gustinya abdi bade ngaharewos. Da abdi ge isi nyebutkeunana. Naon? Lamun ngineng ngadahar ka mangora, naon punten sok. Jong letakan ceuli goblok teh.
Celina amis. Lamun mineng ngadahar ko mang ora. Daun. Lu bener demi Allah. Asli, nah situ, wah, Gusti, komo cuaca kieu. Abdi mah mineng ngadahar ku mangora, abdi sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing-enjing. Teliren abdi mah. Waduh, wah longset segala rupa tuh. Nepi ka jam 8 isuk-isuk, sumohon pun bojo mah nepi ka di sana ka UGD. Sakunaon eta? Nah, kirang cairan. Dehidrasi. Wallah luar biasa. Weh, Gusti mah apa? Ya, itu Gusti. Abdi mah kantos nyobian eksperimen. Eksperimen kumaha? Korma ngora ku abdi teh dituang saminggu teliran-liren. Sadinten 3 kali. Tuluy hari teh poe Senin. Tuluy poe Minggu Gusti gugah bobo. Poe Minggu udang sare sumohon abdi mah demonstrasi ngajingjing cai dina emer teu kuleungeun. Demonstrasi. Teu kuleungeun sumohon di kumaha kait gede kainya. Eta teh kabawa ngajepret Gusti. Kana angan debleg jeung. Dah blog pan agung. Nya. Ayo leutik mah biasa mah tek. Gitu Gusti. Oh lah, omat Gustinya ka Mekahnya. Nya iya beres. Alah, alhamdulillah. Awasa minta di Mekah awasa. Rumpul. Jangan kau cuma bangga-bangga di bulan. Diterima. Ayah pikir sana, oh dia aku di. Usyak ngomong teh kumaha teh. Ya kena daguan. Oh mangga tuh Gusti gua bidan tosan. Gini kayak Allahu Akbar. Oh, itu. Aji kita irung. Irung nepi ka segede badag ieu. Allahu Akbar ya waduh. Paingan aing eungap deukeut sia. Oksigen kasedot ku sia kabeh. Tong ayeuna ka batur teh. Ai. Dina jero irung aya kalajengking. Lain kalajengking 10 irung belegug. Aduh. Aing hayang nyaho ka Bandrek nanyakeun. Naon sia lamun ngorong ku naon? Da ku curug ngalogor aja. Ku curug mah ngageblos. Sia ngorong ku naon? Aing lamun ngorong, heeh, ku singkup. Dikeruk. Puas. Desarua ku curug. Bener-bener teuing sia teh. Kunaon emane aya nu nyurung-nyurung Gusti. Ieu teh naon ieu teh? Allahu Akbar. Aduh, paingan sia. Yang irung ngagelebugin. Paingan angin bau korong. Aya angin haneut. Kabeda-beda teuing sia teh. Siana harapan aing sia gengna belah ditu saeutik. Cerek tukangeun sia teh. Jaa. Beda-beda teuing sia teh. Orang menyisirannya eta. Anak kos begitu.
Nyangak ke nya mah mangak makno ngunyik ulah. Ngomongna halus gitu. Diterima. Ayak mikir saya naon ini kuning ni upami salina di waktu saya ngondang di sim abdi ayak mikir saya naon kuning ulan. Ke daguat lah daguat aman. Tidak kuan gua abdi kuning ayatnya diuk nyatang dos niuk nang tumbat cangkel. Nya. Gini ayam mana aji goblok. Babaturan aing nu normal. Si ieu irungna beak gede. Si ieu pongpet anjing. Buuk di kasetrum ji goblok. Gusti Agung babaturan aing mun ieu nu normal. Halah ubaraneun. Dikasih torot, Bro. Allahu Akbar. Punguh ngeunah nyarikeun batur mah. Menikah gongohelan itu nyarikeun batur. Menik gumbira. Kami-kami teuing. Tong itu di dinya, Bro. Helain eta mah mana irung ulah mawa kana fisik goblok. Na aing kieu teh hayang lain kahayang aing, da kahayang aing mah sarua we batur normal. Tapi nabina teuing. Kieu ge aing makhluk pangeran. Pangeran, da eta. Kamina-mina teh mane ngahina ka non teh kahina ka urang, sarua jeung ngahina ka nu bogana. Nya. Teu meunang kitu mana teh. Mane ngahina ka batur bakal dihinakeun deui ku batur. Mikir bro. Hargaan. Hampura. Ulah peda hampura menang di penta. Dari kesalahan di nyian. Da menang gitu. Aing nyakit kieu tapi disyukurkeun. Disyukurkeun kumaha? Nya disyukurkeun aing mah. Sanajan aing irung kieu ngomong aing kieu nu penting hirup. Jeung tibatan sia irung mancung beungeut kasep tapi modar. Mikirkan ku sia. Ya. Aing bisa ibadah, aing ngomong kieu teh. Ibadah naon? Ya, aing ngomong kieu batur sareri, batur gembira, ibadah. Kahibur berarti ku aing. Daripada sia beungeut kasep tapi jeung kelit. Mikir aing. Balak segitu-gitu. Hampura. Aing mana kunaon kusut teh buuk. Tuh, ya matina irung kana buuk. Udah bina teuing. Lain tong itu, Bro. Naik ojek nanti balik sih eta jadi kitu. Lain buuk mana naon pan aing teh naik ojek dibalik jadi keanginan ka itu. Ngong gitu dah. Hampura hanya hampura ku urang. Sia ngaran maneh? Ngaran urang. Uyup. Saha uyup? Uyup. Uyup manginum. Uyup. Oh. Udud. Udud mangarokok ngalepus. Uyup. Oh, tutut. Tutut malempang nalendo. Uyup. Oh. Uut. Lain. Uyup. Oh. Suherman. Ya enak bener. Nanti jauh-jauh goblok sih teh. Tina ucup jadi Suherman, apaan can anget ngaran aing teh ucup Suherman. Nah siapa jo nggak jawab wae teh pupuku. Papanjangan aing teh ucup Suherman. Urang mana maneh? Di Ciloklok. Di mana? Ciloklok. Hayang dicolok. Lain hayang dicolok, goblok Ciloklok.
Dicolok na dicolok mana apa nog diangkat atas naon diloklok nah diloklok oh bener pagawean maneh naon ngukat ngungut naon ngukat ngungut dagang huut lain dagang huut ngukat ngungut oh ngurut tuburut ngomong ngurut numurut mah disada kumaha pok nah apa pan aing mah heula pernah burut keur SMA mah heula aya sakola nepi ka mana SD nah ka SMA apa aing minum ngaliwat kadinya oh heeh jadi pegawai mana teh ungut oh dagang lukut lain ungut oh ungkat angkut lain kukat kukut nah eta siapa budeg lain budeg goblok kapan sih teh nyaho sorangan ngomongna teu ngarti oh kukat kukut kukut naon nya kukut saja doan manya mito hadi kukut sasatuan kabeh sasatuan dikukut nyante kabeh da aing mah teu ngukut maung kabayang ku sia lamun aing ngukut maung isuk-isuk aing pamajikan beak dah kan maung tengah celina ungkul leung lamun aya sungan kene bisa dijual lamun eueuh kan rugi urang ngukut dong nyanyanian goblok gini ngukut naon nyangut ingon-ingon naon wae domba nah domba dikukut sapi sapi dikukut munding dikukut ngukut soang dikukut manuk dikukut resep manuk naon maneh uncuing goblok saya ngukut uncuing hayang anu bae ngukut uncuing hayang anu pae nah hayul ngomong deh makanya ngukut uncuing anu pae di Israel ge wan ngukut uncuing mana roda bener euy tuluy nanti soang urang entok bebek anjing goblok Awas tahan. nah sedang ngerem bebek bebek oh jadi tengukut bebek mah lain tengukut kan ngomong nawe aing piaur saya tamang ngomong paur kumaha sia mah panorman nyebut tu bieu teh apan aing mah lamun teu bieu beda hartina aya ibu-ibu loba hayang tinggang ku ibu-ibu aing dirampuk ha bebek Aisyah nyebut bebek naon itik oh itik bener lamun motor bebek manyajik motor itik sok sia ya gampang naon motor bebek naon ya Suprapit anjing oh bener nirahangan Dika atur sewu nuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu parantos junuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur tapi nada maji si mabdi nyangakeun si mapa ngabagus mugi akad tampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu teh aya pikersaeun naon purwa salira kersani malan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan narapati kajangakeun heula nah ngomong jadi kinung-kinung maca lain cenah ngomong dilakukeun lain dilakukan pan urang mah kieu we mah nah ban gara-gara tiris
hubungan antara tiris jeung ngomong gitu Ya. lamun mana jeung urang aya hubungan teu suri goblok aing hubungannya sia beda-beda teuing geuyeul pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade ka mana Gusti jeung teu tarik Golontor sorat. golontor saudara teh apaan irungna ngageblos daripada siap pongpet no geus ngahina deui tapi urang reueus ka maneh ternyata maneh multi talenta aing reueus ka maneh geuningan aya bakat terpendam naon ngagentikeun si Ali alus nyari keneh maneh geuningan rame keneh maneh Bener ya. mama mah kecrek yang disebut seniman bah anjing bade naon ieu Gusti kieu nyaeta urang teh urang init ka negara Amarta bade naon maneh naon nyaeta negara Amarta geus ngahina ka negara urang negara Amarta ngahina ngahina kumaha pokona ngahina we nyaeta kana harga diri bangsa urang eueuh di sara negara Amarta kudu digempur ku sarea siap tuman teuing wani-wani ngahina ka negara aing diawut-awut ku aing negara Amarta wayahna siapkeun pasukan saloba-lobana urang gempur negara Amarta sae mangga hayo urang pada lomba mangga Pilit Hatta Melayu.